Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. An-namimatu ari ieu eta namimah wasi'ayatu sareng ngalaporkeun. An-namimatu ari namimah naqlu kalamin nasi eta mindahkeun obrolan jalma ba'duhum kasawarehna nas ila ba'din kasawarehna deui liqasdil ifsadi karena ngamaksud ngaruksak wal fitnati sareng fitnah bainahum di antara nas wahya sareng ari ieu namimah min kabairi dzunubi eta tina sapalih pirang-pirang dosa anu gede. 5 karena perkara fiha nu eta tetep dina itu namimah minal mafasidil azimati tina pirang-pirang karuksakan anu gede. Wahya sareng ari ieu namimah asyaddu eta leuwih berat minal ghibati tinimbang ghibah. Qala ngadawuh sa Allahu azza wa jalla Allah Gusti Allah aja maha mulia Allah jalla sareng maha agung Allah. Wala tuti kullahalapim mahinin hammazim masya'im binamim. Wala tuti ulah turut anjeun kullahalafin ka satiap jalma anu loba sumpahna, mahinin anu hina, hammazin anu loba nyacadna, masya'in anu loba lempangna, binamimin kana ngadu-ngadu. Waqala sareng ngadawuh san Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattatun. La yadkhulu mual asub al jannata ka surga saha qattatun qatat. Wa huwa sareng ari itu qatat annamamu eta jalma anu loba ngadu-ngaduna. Waqala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi ayuban deui ahabbukum ilallahi. Ahabbukum aripang anu dipika cinta ti antara aranjeun ilallahi mungguh Allah ahasinukum eta pang anu alusna ti antara aranjeun naonana akhlaqon akhlakna al muwattiuna anu bageran naonana aknafan ngalindungina allazina tegasna jalma-jalma ya'lafuna anu raresep ieu ladina wa yu'lafuna sareng dipikaresep ieu ladina. Wa inna abghadakum sareng sayaktosna anu pang dipika bendu na ti antara aranjeun ilallahi mungguh Allah almasyauna eta jalma anu loba lempangna bin namimati kana ngadu-ngadu almufarriquna anu misahkeun kabeh bainal ikhwani di antara pirang-pirang dulur almultamisuna anu neangan lil burai ka jalma anu henteu salah al atharati kana kasalahan. Wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi ayuban deui innan namimata wal hikda finnari. Innan namimata sareng sayaktosna namimah wal hikda sareng unek-unek finnari eta dina neraka. La yajtami'ani moal kumpul ieu hikda sareng namimah fi qalbi muslimin dina hate jalma anu muslim. Wa marra sareng ngaliwat sa sallallahu alaihi wasallam bi qabraini kadua kuburan. Faqala teras ngadawuh Kangjeng Nabi annahuma sayaktosna itu qabraini yu'adzabani eta keur disiksa ieu qabraini. Wa ma yu'adzabani sareng teu pati-pati disiksa ieu qabraini fi kabirin dina gawe dosa anu leutik. Ayadunnani tegasna nyarangka ieu qabroin anna sababal azaba kana sayaktosna sabab gede kana sayaktosna sabab disiksa laisa eta lain ieu sabab bikabirin eta gawe dosa gede bala kantenan innahu sayaktosna ieu sabab teh kabirun eta dosa gede. Amma ahaduhuma anapun ari salah sahijina itu qabrain fakana mangka eta bukti ieu ahad yamshi eta lempang ieu ahad bin namimati kana namimah atawa ngadu-ngadu. Wa amal akharu sareng anapun ari anu sejen fakana mangka eta bukti ieu akhar
la yastabri'u eta tara bebersih ieu akhor min baulihi tina cikiihna ieu akhor. Wallahu a'lamu bissawab.